tak hurung lajengkeun anu kamari rahayu bagja waluya laju mulus tina kanaan pamaksada. Para kanca ngalajengkeun simkuring nganggo aplikasi Streamlabs. Nah, namun ayeuna aya nu benten. Kamari mah micna nganggo mic misahnya, lajeng nganggo soundcard oge anu misah. Jadi aya dua pakakas hardware anu dianggo kamarinya, soundcard sareng mic gitu. Tah ayeuna mah simkuring nganggo pakakas teh cekap ku headset gitu tah. Jadi swanten tiasa ngontrol langsung gitu. Lajeng iya oge aya mikna gitu. Jadi mikna tiasa dianggo gitu para kanca. Mikna tiasa dianggo swantenna saperus kieu nya kaetang lumayan lah gitu nya. Lumayan sakieu mah. Sanaos mono ieu teh nya, mono anu kamari mah stereo. Ya bentena sakedik lah kanggo cacarita mah nya. Anu penting mah pan artikulasi urang eces jelas gitu tah. Numutkeun simkuring ieu parantos cekap nganggo mic headset gitu tah. Anu napel langsung di desa set. Malah ieu teh simkuring teu nganggo pakakas sanes para kanca. Janten teu nganggo pakakas sanes ieu teh. Maksud teh teu nganggo soundcard deui gitu nya, da rupina ieu parantos aya driverna gitu tah, rupina mah gitu. Sareng hasilna sapertos kieu para kanca nya, lumayan nya sae numutkeun simkuring mah gitu. Artikulasi nu penting mah. Janten sora oge karaos ieu teh teu aya ieu nya, teu aya ya ari noise mah tangtos da ieu sensitif. Kabilang sensitif gitu tah. Si mic anu napel dina headset gitu para kanca. Tapi kanggo sakali deui nya asa rada lumayan gitu tah. Henteu kababayut teuing gitu tah. Sora oge ka etang buleud sanajan kirang aya bassnya bassna rada kurang gitu tah. Tapi da ari keur cacarita mah nya voice sora gitu ka etang parantos cekap gitu tah para kanca. Ieu teh kaleresan si headsetna teh sami sareng webcam anu ayeuna ku simkuring dianggo para kanca. Jadi webcamna oge sa pabrik ieu teh nganggo DBE nya. Headsetna murah ka etang nya parantos dirugikeun kamari waktu sarita pangaosna 200 ribuan gitu para kanca. Lajeng headsetna ieu oge henteu dugi ka sabaraha nya. Janten upami telepat mah hari teh hirap deui da tos lami ya teh wah tos mang tahun-tahun. Tos mang tahun-tahun tapi dugi ka ayeuna ieu sae keneh gitu nya bisa dipake. Sareng ka etang lumayan sakieu mah para kanca, jadi kawilang maksimal optimal lah maksudnya gitu. Ari maksimal mah teu acan namun karaos optimal gitu. Harusna ku urang tiasa dianggo kanggo streaming saperus kieu. Biasana mah anu nganggo headset saperus kieu teh nya para gamer gitu. Aranjeunna barudak ngoranya Gen Z, Gen Alpha malah gitu, Gen Y gitu nya marahin game. Nah, biasana mah game pan interaktifnya sok ngawangkong gitu. Jadi nah aranjeunna maranehna gitu aranjeunna si barudak ya nu sok main game teh biasana sok make headset model kieu nya rupa-rupa. Hargana ge rupa-rupa gitu. Tapi anu ku simkuring dipake ieu harga jajar pasar gitu. Najan sanya nama da kualitasna ieu tos mapakan headset anu nya kawilang
hargana lahuta gitu nya. Headset teh tiasa jutaan, malah aya anu puluhan juta oke gitu para kansa nya kumaha urang we lah gitu nya kanggo kaperyogian naon. Ari simkuring mah nganggo headset anu hargana ya 100 ribuan 200 ribuan gitu anu kira-kira kadongkang gitu nya ku besi pesaknya dianggo we gitu nya saperos ayeuna tah anu sakieu sok gerak di sing imet sing gemet gitu tanya cobi di dirarasakeun gitu asa geus lumayan gitu nya geus cukup geus leuwih ti cukup gitu jang kaperluan cacarita model kieu gitu para kanca jadi teu kudu urang oge teu kudu ajol-ajolan ngagugu ka hayangnya pakakasna hayang nu HD anu branded cenah gitu tah merekna anu kawentar anu moyan gitu tanya da salaresna ku urang tiasa disaluyukeun sareng kaperogian urang gitu tah sapros ieu numutkeun sim kuring mah geus langkung dicekap gitu tah nya kamerana oge pan ieu sa pabriknya DBE gitu tah nu ku sim kuring ayeuna dianggo nah lajeng ieu gambarna oge kawilang cekap da ieu ge ngahaja lampuna ku sim kuring di minimalkeun gitu nya maklum lah da urang depan kedah rada efisien gitu ya efisiensi nuju usum gitu tah kalebet kanggo kaperyogian nu kieu ge kedah rada rik-rik gemi nya gitu ulah segala di anggo diketrukeun gitu tah da tapi anu penting nya gambar sakieu mah tos cekap lajeng aya sora oge tos cekap aya karaos langkung na gitu ya nganggo mic anu napel dina headset saperos kieu janten sim kuring teu kedah ngajaga jarak sareng si mic upami nganggo mic anu kieu mah pan nah nu kamari ku sim kuring dianggo nya urang teh kedah caket we gitu maksudnya sanes kedah caket nya radius sora anu ka asup kana mic eta oge nangtoskeun pisan lamun rada deukeut sorana bedas gitu tah lamun jauh sok ngaleutikan gitu ari nganggo anu headset sapertos kieu mah pan urang bisa usik laluasa gitu tah nyarande model kieu gitu para kanca jadi leuwih rineh sanya nama gitu ya lamun urang make headset nu aya mikan nah iya oke sok pahilinya aya earphone aya headset aya headphone gitu ya nah, sok rada lepat ngalarapkeun gitu tah tah anu kusim kuring dianggo ayeuna headset gitu ya maksud teh headset teh nya anu saperos kieu anu dipasangna dina sirah gitu tah napel kieu nya headset nah, disebut headset lantaran lengkap ya teh aya micna gitu aya oge earphone nah earphone mah mung teu aya mikan gitu mung jang urang ngadangukeun wungkul ngadengekeun gitu tah ngupingkeun sim kuring upami bade ngupingkeun sora wungkul henteu nganggo henteu voice-na henteu kaluar gitu nya eta nganggo headphone nya headphone gitu tah ya sanes headset eta mah da teu aya mikan gitu aya oge earphone gitu nah, eta mah dipasangna teh dina anu alit gitu tah anu dina cepil tojoskeun gitu tah ieu mah pan headset gitu para kanca tapi ieu teh sok dikumkeun wae gitu nya anu leutik oge earphone oge sok disebut headset gitu tah padahal nya benten gitu tah upami headset mah saperos kieu para kanca janten aya dipasangna dina mastaka nya dina sirah saperos kieu gitu tah lajeng
aya mikan iya tamikna tah iya dianggo ku sim kuring mikna gitu sorana mono iya teh henteu stereo tapi da nya cekap lah nya seperes seperes kieu teh hasilna lumayan gitu. Nah sim kuring ya guys siaran lain wayahnya sabada Jumatan sabada biasa sok rada hayang ieu nya neda parantos gitu lajeng orang dipecak kok gitu ya hartosna ieu mah kanggo kanggo ieu nya kanggo mecak gitu tah bentennya anu kamari sareng nu ayeuna utamina ya dina masalah sora ya lantaran anu kusim kuring dipake ya mikna gitu langsung ngahiji sareng si headset gitu para kansa janten anu kamari mah sim kuring oke nganggo mic lajeng nganggo sound card gitu aya dua tah gitunya aya mah cekap dicolokeun we gitu tah si headset teh nya upami ieu mah pan engke si komputerna ge maca oh atos aya ya sound cardna di dieu geda salesna mah dina komputer urang ge aya sound card teh gitu nah namun supados ngangkat biasanya sok dibantos ku sound card eksternal gitu henteu nganggo sound card internal tak upami ieu mah kumargi henteu nganggo sound card anu misah nganggo sound card nu aya dina komputer gitu para kaca hasilnya saperos kieu mononya da ieu luyu sareng karakterna gitu sareng karakter mikna gitu headset anu ku sim kuring ayeuna dipecak dianggo gitu dugi ka danget ayeuna rupina teu aya masalahnya lancar gitu para kanca di antawisna ieu anu kelas kedap bilih aya anu lebet gitunya margi ieu kedah rada dicek gitu palih dia upami para kanca ningali radanya belah ieu lampu maksudnya tata cahaya lantaran ku sim kuring ieu dihajanya dina hartos sim kuring tiasa rada nyangigir saperos kieu janten lampuna cekap dipalih ieu teh kiwaeun sim kuring ya palih dia teh kencaeun sim kuring di dieu mah teu aya cahaya teu aya nanaon gitu mung hiji gitu ya dina raraga efisiensi gitu para kanca tapi da kanggo cacarita model kieu mah kawilang cekap da ieu mah sanes studio anu lahuta anu anu daria gitu ya sok sanajan sanya nama ku urang tiasa wae upami bade ngokolakeun konten media sosial pan ya saya nama idealna daria urang teh gitu para kanca jantan ditatahar gitu nya kalau bet pakakas na oge ku urang disiapkeun gitu kalawan daria serius gitu teh para kanca serius cek urang Sunda mah gitu tah tapi da sakieu tos cekap para kanca sim kuring oke rupina mah nya tapi kumaha ketanya tama da tiasa ka hayang urang kumaha gitu nya da kanggo samentawis tiasa dipacarukeun tah sim kuring mah sakali-kali make headset gitu tah nya saperos ayeuna ya kalesan deui ieu ge nuju mecak si aplikasi Streamlabs teh gitu da ayeuna parantos sababaraha dinten sim kuring upami siaran di kaca Facebook ieu nganggo aplikasi Streamlab anu sateacana kantos Prism Live Studio nu dianggo teh nya nu biasa dianggo sareng OBS gitu tah eta dipacarukeun gitu ayeuna nuju tos sabaraha dinten nya 2-3 dinten kapengker lah dugi ka ayeuna sim kuring mecak Streamlab tapi katinggalina cekap gitu cekap kalebet ieu oge bade manfaatkeun pakakas-pakakas anu saleresna mah nu heubeul nya da
kapungkur kalasan nuju resepna gitu nya sok ngempelkeun gitu tah kalebet di antawisna webcam lajeng headset gitu nya saperos kieu mic gitu sound card aya sababaraha gitu anu ayeuna teh dijantenkeun salah sawios kanggo bahan diajar gitu para kanca. Nah, saparantos dirarasakeun sing horeng da urang teu kudu ka bit lain sanes teu kudu ka bita nya da ari lamun aya milik namanya hayang nama wah meuli anu HD nya anu biasa dianggo ku para YouTuber anu parantos maroyan gitu tah. Ari ieu mah da dina raraga mecak teh gitu para kanca. Lamun ayeuna urang maluru headset saperos kieu nya eta pan urang tiasa milari di saluyukeun jeung kaperluan urang. Aya anu second para kanca, aya anu anyar gitu tah eta mah gumantung nu anyar tangtu hargana leuwih mahal ya tapi urang oge apan tiasa milari anu nya parantos dianggo second tapi ditingali heula eta teh gitu ditingali tah aya seueur anu ngical pakakas second ya eta oge ku urang tingali tah aya jejak digitalna pan didinya upami seueur anu ya biasana pan aya didinya nya anu masihan komentar gitu tah sae gitu bintang na sabaraha hiji kan gitu eta tiasa janten salah sawios linggeran upami urang milari barang-barang second di loka pasarnya di e-commerce gitu nya tiasa di Tokped tiasa di Shopee tiasa di manalah gitu nya urang biasa datos nyarampak geuning gitu tah ari perkawis toko digital mah nya digital jongko digital mah terus aya di mana-mana gitu nya engke wis sim geuring hoyong ngadongeng oge ya perkawis jongko digitalnya rada 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 ka taji oge saresna kamekaranana kiwari nya anu daek teu daek eta oge jadi salah sahiji hirup kumbuh digital ekosistem anu ku urang teu tiasa dihulag margi ayeuna kamekaran teknologi ngebelesatnya lajeng ya lebet gitu tah ka urang teu aya deui watesan antawis anu di lembur sareng di kota gitu nya ayeuna mah prah we gitu da margi sadayana urang tiasa ngahiji tiasa terkoneksi gitu tah para kanca. Nah kalebet ieu tah di antawisna gitu sim kuring ge nuju diajar wah tinggalin para kanca saya nama gitu tapi dah lamun teu maksakeun najan ya ti susut ti dungdung gitu nya kakalayangan gitu kokoloyongan urang teh geuningan geus aya anu hiji gitu nya nya teknologi ya datang deui nu anyar gitu urang teh kudu nyaluyukeun deui pan gitu nah sakapeung mah pan teu kaburu urang teh gitu tah ngigelanana gitu. Tapi kanggo samentawis pan di antawisna anu ayeuna nuju maranco di media sosial tangtosna oge panginten tiasa ngiring gitu tah. Ka mana ieu leokna gitu para kanca. Tah ieu di antawisna nya lalaunan leulitikan gitu para kanca dina di sabudeureun urang we sing horeng aya pakakas-pakakas anu tiasa dimanfaatkeun nya sanaos tangtosna oge sebut we tinggalin gitu nya sapertos ieu ya ayeuna sim kuring gitu nah matak kaprayogianana di antawisna kanggo sim kuring ieu nu namina media sosial teh nya kanggo diajar nya upami teh mah riset gitu nya urang tiasa langsung pan gitu saperos ayeuna we tak siaran wayah kieu tangtos upami numutkeun dina insight gitu nya anu sarumping kana media sosial urang nuju rada kendor gitu wayah kieu mah gitu biasana anu rada tarik teh nuju sabada sareureuna gaang gitu tah sareureuna budak tah eta nu rada tiasa tapi sim kuring mah da kaprayogianana kanggo riset teh gitu para kanca di antawisna gitu janten teu
ente patos dijantenkeun panyidekelan anu namina naon teh pamiarsana sakumaha viewerna sakumaha gitu nya kalebetnya subscriberna kumaha maksudnya anu pamiarsa orang anu ngiring dina iya simpai gitu nya dina kaca Facebook gitu anu penting aya namanya orang nikreh we ngeureuy gitu tah dina hartos sapertos ayeuna oge engke upami urang dawam maneh gitu bakal kawangun ekosistemna gitu simpaina kiat gitu lajeng dina hiji waktos urang oge tiasa ngawangun simpai sasarengan maksudna simpai teh beungkeutan ya beungkeutan netizen upamina da saresna paros aya eta teh disayogikeun tools na ku platform digital kantun ku urang dimanfaatkeun gitu para kansa keheula sim kuring teh ieu bilih aya anu parantos lebet gitu nya bilih aya nu parantos lebet ku sim kuring teu karoris di dieu margi ieu teh nuju dina raraga mecak teh gitu tiasa janten aya nu teu kakemot upami nuju siaran naha upami aya para kanca anu lebet nah ku urang tiasa tapi teu acan aya ieu teh kela hanya teh dina HP teu acan kaluar ieu teh boa-boa lepat tah gitu para kanca oh nya muhun tapi sami ieu kalebet aya chatbox di dieu teh jadi chatbox teh dina Streamlab urang teu kedah ningali di dieu ngontrol anu sateu acana kumargi aya sakedik masalah teknisnya dinu aplikasi anu sanes sateu acan ieu sim kuring sok diantawisna ngontrol teh di dieu bilih aya nu mairan atanapi dina browser gitu nya dina Facebook nah tapi dibentenkeun gitu ieu hari ieu mah salaresna tos teu kedah para kanca tah kitu tah tos cekap lah nya hatur nuhun para kanca nu parantos rurumpaheun sanaos ieu siaran langsung teh sanes wayahna sanes wayahna mun sanes wayahna maksudna sanes waktosna gitu nya dina wanci salesna tos lebet ka tabuh 2 da bade tabuh 3 lingsir ngulon gitu atanapi nya ieu mah tos aya kalangkang ge satangtung ya ieu mah tos bade ka asarnya gitu para kanca sekedap deui ya tapi da teu aya masalah ke upami paratos ieu kusim kuring bade dipungkas ieu ge kalaresan da geuning si Streamlab ieu gitu nya rada lumayan rada kataji gitu tanya asa leuwih basajan terus pang-pang nama ieu sanajan make komputer anu geus lawas gitu nya jadi spesifikasi teknisnya teh geus tinggaleun we para kanca gitu tah tapi sing horeng nya lumayan geuningan gitu rada tiasa diandalkeun kawilang cekap kanggo cacarita saperos kieu mah gitu kalebet ayeuna malah ieu eksperimen ya sim kuring nganggo headset sareng nya sakantenan micna oge ti dieu gitu tah biasa para gamer upami nuju main gitu nya streamer game gitu gamer streamer gitu tah nya gamer ongkoh nya streamer ongkoh gitu nya biasana pan sok bari langsung siaran langsung gitu jeung batur-baturna eta teh interaktif gitu nah di antawisna ya ieu headset saperos kieu sok diaranggo ku barudak gamer streamer kayak gitu para kanca dari sim kuring mah lain ya lain gamer lain streamer salaresna gitu jadi geus tinggaleun gitu kan nya lamun dipake cacarita model kieu apan sarua wae ieu sorana mono teu stereo gitu tapi da pan nu penting mah nu tadi saur sim kuring teh artikulasi tiasa kaungkarakeun kalawan eces gitu ya sakitu prinsip nama para kanca
atuh dina gambar oge anu penting mah nya aya we gitu tah. Sanaos ieu teh upami ditambih deh hiji lampu di dia atas cekap lah gitu para kaca. Jadi simkuring mung ganggu lampuna sabelah ieu teh matak posisina saperski lah. Anu palih dieu mah poek tah. Palih dia rada caang sakedikit. Tapi simkuring posisina rada nyagigir gitu, rada nyengkong saperski para kaca. Hatur nuhun ka sadayana anu parantos ngarojong salami ieu nya lalaunan kaca Facebook Tasikmalaya lalaunan ya rada aya para kanca anu ngiring aub gitu dah. Janten nambihan baraya gitu. Anu kapayun saleresna mudah-mudahan we engke urang tiasa ngadamel rancang program anu tiasa dihanca sasarengan gitu. Nah, satu acan kadinya tangtosna ieu ge kedah diwewegan heula ya. Bade ka mana gitu teh. Tapi nya copelna ku kieu oge urang parantos cekap lah lilitikan gitu. Upamana wae nya cacarita dina basa Sunda di Ramat Loka gitu para kanca. Cekap dugi ka dieu cag hatur nuhun sakaldi ka sadayana. Rahayu bagja waluya laju mulus tinekanan pamaksadan.